Baturan mama muda orang Sunda jeung 5 berinyitnya bakal wisata tetangga Lembah Daun Dulur. Barudak anu biasana mama muda orang Sunda setiap arek renang teh merenang kudu lulumpatan ka jauh. Tah sia, ayeuna mama muda arek ngespil merenang tempat wisata anu deukeut be, merenang di lemur tatangga ngaranna teh. Aingnya ieu ngomong-ngomong, jakolot-kolot merenang sagala ngomecai disusukan aing mah ararane. Tah sia budak, sasabatna merenang di lemur mama muda teh pas turun teh belok ka kede saeutik. Apan jeung aing teh merenang disebut ke lemur sabelah. Teu jauh-jauh teuing pokona mah budak merenang di lemur mama muda mah tinggal malengkol saeutik ka belah kede oge nepi. Betuh ceuk aing ge naon. Ari bisi kudu ngomong mah merenangnya sanajan mama muda orang Sunda ge teh kasebutna teh mah deukeut oge. Ih kakarakeun jasa aing mah. Atuh pan merenang ari sosorangan mah hoream we hawana teh. Ayah, ieu teh nu pernah nincakna ka lembah daun teh ayah, heuh, gara-gara romen sia budak. Apan biasa nama ari anu deukeut mah merenang sok elekeun kuno jauh. Contohna aing atuh budak merenangnya, aku arek renang oge merenang ti kanu lompatan kanu jauh. Ih, pokona mah tong ararane. Samemehna merenang abus ka jero lobi teh meureun tong hilap. Nya bayar HTM na heula. Apan merenang ari sanggeusna bayar HTM teh lila teh disambut be meureun ku asepan kejo. Eueuh eta budak, asepan inung aing merenang tikeun rarantung di dinya pareng ngejo teh. Jingoreng teh merenang di jerona teh merenang disadiakeun kantin. Ku hanjakal teh nama merenang tutup kene buah-buah teh aing subuh teuing kitu datangna ka dieu. Jingoreng teh budak tikeun luas. We merenang aing oge meneh hampir-hampir be merenang ti tali mangneangan ieu jelema beranyet teh ka mararana teuing. Heeh budak, salempangna mama muda ka dieu teh merenang sabenerna mah teu sosoranganan, lobaan. Dan ku pedahna teh merenang aing teh ditararingaleun ku si 5 bernyit eta teh. Lajuna teh merenang aing teh ngintip be teu anu mararandi, teu anu keur ararumola. Sasebetna merenang mama muda orang Sunda teh karalang kuriling bari jeung henteu disepil kabeh merenang tempatna teh ku aing teh budak, ku hanjakal teh mah merenang. Atuh, aing ngatikeun pakepuk bari jeung geus menung. Lajuna mah breg we hujan pai. Aing mah da aya bae. Lajuna mah pan urang cunu benya siga hayam ku lantuk di dieu teh. Sarootna be hujan merenang aing arek rada gudag gidig saeuting bari jeung sieun nyoledat oge. Anu jeung tadina merenang pamikir arek nyebur kana kolam renang ge. Aing mah hoream taridis jasa. Maklum aing meureun budak buru nunggu. Atuh deui aing ngatikeun kabeneran meureun nu ngaranna rajak ulin teh ninggang teuing keur hujan. Geus lajuna mah merenang gana di gue